Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak. Apa ini? Ada yang nelpon. Halo, bos. Bonsai. Periogina seur, bos. Gampang, bisa diatur. Oke, gaskeun. Aku nyari sekarang, bos. Terima kasih. Yuhu. Ini para rusin kieu mang aing kita aduh. Sia teu boga udut, Cuk. Hei! Suara aku terlalu keras ya? Jelas. Ada apa Anda datang-datang teriak-teriak begitu, Marisol? Jangan tarik-tarik tuh ngomong teh. Dasar kutu kupret. Apain Anda di sini, ha? Hei, kamu duduk dulu di sini. Gak ada kerjaan ya? Cepat Anda duduk di sini ya. Gak mau, aku gak suka kotor-kotoran. Aya ku balaga nanti diuk menye embung kotoran. Iya dong, nanti aku kotor, aku gak mau kotor-kotoran. Ala bok kulo asinnya balaga pisan. Apa Anda? Apa Anda? Anda mau pekerjaan? Jelas. Aku punya job ini. Anda mau pekerjaan tidak? Kurang hayang gawe naon? Tenang, sabar dulu dong. Ini bisnis proyek besar-besaran ini. Anjir, teh Cuk. Proyek naon ieu teh, Made? Tenang. Dunungan aing butuhan bonsai. Nunungan ti Bekasi teh ya? Oh, Butuhan bonsai. bonsai, Cuk. Di lembur kan loba bonsai di dia. Nah di lembur aing boga sia teh. Mang ngerti ira boga bonsai. Geus gampang penting api duitin sia teh. Loba aing mah aya bonsai mah, Cup. Sia boga le, Cup. Boga urang ge boga. Ya bener ya, uing butuh ke loba ayeuna. Eta mah. Geus karuhan aing loba bonsai mah, Cup. Sia lobanya. Loba. Sok di mana aing butuh ayeuna? Sok DP heula sok. Atuh pan aing teh can nempo barang mah panu DP wae geuningan. Boga barang mah di ditu. Tetep percaya ka aing, ha? Tetep percaya ka aing. Sok Percaya. DP heula buru. Sabaraha? Sabaraha we atuh heula. Saya duit we. Heeh. 100 we nya. Heeh. 500 mah ka mang nurungkul atuh. Lagi dua heula aing, Cup. Apan kudu anu lah kunyuk Alah, ge 500. Tah, nya. Di mana ayeuna bonsaina urang pan butuh ayeuna. Coba aing geus duit di pentati heula deui geuningan. Sok di mana ayeuna bonsaina? Kita tadi heuh deket lapang, jeung tinggal samperkeun. Roteangan we atuh di ditu. Mau tapi canjung kan itu samperkeun ka deket lapang. Oh ku aing di deuleu atuh bonsaina ayeuna. Jeung ieu deket lapang ieu, Mang. Oh di ditu iya. Lumayan pan cek aing ge. Ulah tengah teh. 250 lah. Sisi, kisaran di belah sisi, apa itu? Bisa matok ya, Cepah balik ah. Ke bisa ka deui balik deui. bahaya nih. Namana bonsaina si anjing. Aing kita jol-jolan ka lapang. Namana bonsaina si anjing. Iya nu duit dijualnya. Bonsai iya.